Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak? Alhamdulillah upami daramang mah. Mudah-mudahan dinten ieu sadayana aya kawilujengan tina kasehatan, tina kapinteran, tina kabarokahan lahir sareng batin. Barudak nu soleh sareng solehah, sateu acan pengajaran basa Sunda kanggo dinten ieu, urang kawitan heula ku maca doa supados berkah sareng manfaat ilmu anu ditampi ku hidep sadayana. Yuk urang mulai ku ngaos basmalah sasarengan. Tos urang ngadoa barudak. Kanggo tema dinten ieu urang masih ngabahas tentang mikanyaah papada makhluk, salah satuna nyaeta sasatoan nya. Nuju minggon kamari ku Bapak Guru atos dibahas kumaha carana mikanyaah ka makhluk selain manusia. Nyaeta cara ngarawatna kumaha, cara mere parabna kumaha, cara ngabersihan kandangna kumaha, sareng rupi-rupi sasatoan anu diurus ku manusia. Timulai sasatoan anu tiasa ngapung, anu tiasa ngojay, anu aya di darat atau salawjenggna teh nu sanesna deui. Barudak anu soleh terus solehah nya, mikanyaah papada makhluk teh sanes ka sasatoan hungkul, tapi aya oge katutuwuhan. Dan ayeuna mah urang teh mikanyaah papada makhluk ku cara urang ngadongeng. Naon sih ari dongeng teh? Dongeng nyaeta carita rekaan atanapi hayalan, diwangun dilancarkeun atanapi prosa. Dongeng adalah cerita yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian fiktif, tidak nyata atau hayalan. Barudak, carita tinu aya dongeng teh nya najan ukur karangan hungkul, tapi matapi karesepen. Jaba deui dina dongeng teh sok aya nasehat-nasehat anu sae. Sangkan urang sadayana tiasa milih mana laku lampah anu bener jeung anu teu bener. Sur basa Indonesia namanya cerita di dalam dongeng itu selain dari karangan, tapi kita suka sekali karena di dalam cerita itu sendiri banyak hikmat dan nasihat supaya kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dongeng teh aya ciri-cirina. Ciri-cirina nu kahiji nyaeta caritana teh sok pamohalan teu masuk akal. Atawa hayalan si pengarang hungkul. Nyaeta ceritanya itu tidak masuk akal dan hanya hayalan si pengarang. Nu kadua, teu aya nami pangarangna. Saha si anu ngarang eta carita teh? Urang teu terang. Nu katilu, biasana palaku dongeng teh sok naon wae. Kumaha si tokoh we kumaha ceuk si pengarang. Pokona mah saha we tah menjadi tokoh teh. Tah nu kaopat, teu aya buku sumberna. Eta buku sumber buku dongeng teh ti mana? Urang teu terang. Nya. Tina dongeng ieu teh seurupi-rupina. Di antawisna nu kahiji dongeng sasatoan anu disebut fabel. Contohna nya dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Seueur deui nu sanesna. Nu kadua dongeng sasakala atau legenda. Contoh dongengna nyaeta Sasakala si Tuba Gendit anu di Garut. Nu katilu dongeng sage atau babad. Contohnya teh dongeng Kian Santang. Tah nu kaopat nyaeta dongeng kahirupan jalma biasa atau parabel disebatna. Contohna Si Kabayan Ngala Nangka. Tah, dongeng-dongeng anu tadi ku ibu disebatkeun teh seueur keneh ku hidup tiasa dipirarian di internet, di buku. Pokona mah seueur pisan dongeng-dongengna. Barudak rupi-rupi dongeng anu tadi ku ibu disebatkeun teh eta salah sawios hungkul. Salaresna dongeng-dongeng nu aya di Sunda, di Kota Bandung, di Jawa Barat teh seueur pisan. Mangga ku hidup di pilarian di nu buku atanapi di internet. Upami tos kapendak
Ku hidup di aos eta dongeng dugi karengse. Tah upami atos engke minggon payun ku ibu dicek. Hidup teh ngaos dongeng nu mana? Sareng hikmahna nu kumaha? Sareng nasihat-nasihatna kumaha? Mangga ayeuna mah hidup mirarian heula bukuna atanapi caritana nu aya di internet salah sawios dongeng anu tadi ku ibu atos diuningakeun di payun. Ditutup ieu pangajaran ibu bade pengumuman hasakedap. Manawi hidup gaduh rai atanapi tatanggi atanapi wargi anu usia TK mangga dilebetkeun atau didaftarkeun ka RA Plus Algipari. Kaleresan ibu selain ngaulang basa Sunda di kelas 4 oge ngaulang di TK Plus Algipari. Mun sakitu wae panginten pengajaran basa Sunda kanggo dinten ieu mudah-mudahan manfaat sareng barokah kanggo hidup sadayana sareng ibu selaku pangajar. Ku ibu ditutup wae ku doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.